Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya ahli. Halaman 70 hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu mu'taniyan bi ilmin argoba fito atin nahin anid dunya ijtala mutawaqqiyan ilman yakunu mukatsira qilau wa qalau wal jadala musawila wa yakunu mu'taniyam bi'ilmin argoba fita'atin nahin anid dunya ijtala mutawaqqiyan ilmai yakunu mukatsira qilau wa qalau wal jadala musawila. Wa yakunu jeung bukti itu ulama akhirat. Wa yakunu jeung bukti wa yakunu jeung aya itu ulama akhirah fa'ilna atawa isim yakununa balik deui kana ulama akhirat eta jadi khobar yakunu eta mu'taniyan anu ngenya anu nyaan atuh bi ilmin kana ilmuna bi ilmin kana ilmuna argoba anu ngareresep itu ulama akhirat argoba anu ngararesep itu ulama akhirat karena itu ilmu fi taatin dina taat fi taatin dina taat atawa kana taat teu naon ane dunya tina resep dunya anid dunya tina resep dunya anid dunya tina resep dunya ijtala anu pertela itu ilmu ijtala anu pertela itu ilmu wihan deui
wa yakunu jeung bukti itu ulama akhirat atanapi alim akhirat. Alim teh jalma nu kagungan ilmu. Kan ulama teh aya dua, aya ulama akhirat, aya ulama dunya. Ulama dunya teh ulama su, ulama nu goreng atau ulama nu sesat. Wa yakunu jeung bukti itu ulama akhirat eta mu'tanian anu ngenya-ngenya bi ilmin kana ilmu argoba aya alif teh ieu mah supaya betaheun dina nadomanana padahal mah argoba kitu kono argoba anu ngareresep itu ulama akhirat kana itu ilmu bisa dirinya kumpul fi'il jeung fa'il jeung maf'ul bih fi taatin. Ulang langsung kana ilmu atuh kieu. Argoba anu ngareresep itu ulama akhirat fi taatin dina atawa kana taat. Kana taat. Taat ka saha? Nya taat ka Gusti Allah. Nahin anu atau nampi tur anu nyegah. Nahin tur anu nyegah anid dunya tina resep kana dunya. Anid dunya tina resep kana dunya. Ijtala anu pertela itu ilmu. Ijtala anu pertela itu ilmu. Mutawakkian tur ngaraksa. Mutawakkian tur ngaraksa ngajaga ilman kana ilmuna. Ilman kana ilmuna. Yakunu anu bukti itu ilmu. Yakunu anu bukti itu ilmu. Yakunu anu bukti itu ilmu eta muksiron ngalobakeun. Yakunu anu bukti itu ilmu eta muksiron ngalobakeun. Kilan kana kila. Kilan kana kila. Wakolan jeung kana kola. Wakolan jeung kana kola. Wal jadala jeung kana papaduan, kana perdebatan. Wal jadala jeung papaduan jeung kana papaduan atanapi jeung kana perdebatan. Musawilan laras ieu mah sabab jadi hal ari hal teh salah sahiji isim anu dijabarkeun jadi musawilan gitu. Musawilan bari anu gigindingan. Musawilan bari anu gigindingan. Banli mutawakkian tur ngaraksa ilman kana ilmuna. Yakunu anu bukti itu ilmu eta muksiron ngalobakeun kilan kana kila wakolan jeung kana kola. Wal jadala jeung kana mujadalah jeung kana perdebatan atanapi papaduan. Musawilan bari anu gigindingan. Sing kahartos dayeuna ieu mah nadoman perlu diapresiasi.
kirang-kirang na ngamaknaan adoman bisa salah kaprah. Wa yakunu mu'taniyan bi ilmin argoba fi ta'atin nahin ani dunya ijtala mutawaqiyan ilman yakunu muksiron kila wa qalan wal jadala musawila. Yo bait anu ieu teh anu jumlahna wengi ayeuna 2 bait masih aya hubungan sareng bait nu sateu acana. Nyaeta nyarioskeun masalah ciri-ciri ulama akhirat. Ciri-ciri ulama akhirat. Anu kapengker kamari ciri ulama akhirat teh aya 2. Kahiji tara nyuprih atanapi tara neangan kadunyaan. Ulangi, ulama akhirat mah sok sanajan ngawuruk ngajelaskeun permasalahan tara nyuprih tara neangan kana kadunyaan dina arti tara ngarep-ngarep buruh mangasrat bisi bade dijantenkeun bahan dakwah tasukan. Ciri ulama akhirat anu parantos dikauningakeun dina bait anu sateu acana kahiji nyaeta ulama akhirat mah tara nyuprih tara neangan kadun yaan dina arti tara ngarep-ngarep di buruhan. Kadua, cirina ulama akhirat nyaeta tara nyulayaan tara beda ucapan jeung amalna. Ulangi, ciri ulama akhirat nu kadua nyaeta tara nyulayaan atanapi tara beda antawis ucapanana sareng pagaweanana jeung amalna. Dina arti lain saukur ucapan wungkul tapi sok amal kabatur mah bisa mepatahan tapi teu bisa ngamalkeun. Tah eta kan salah. Ulama akhirat mah teu kitu. Antara ucapan jeung amalna teh sarua. Kalayan maksudna ucapan nu bener jeung amal anu bener gitu. Oge tuluyan tina tara nyulayaan atawa tina tara beda ucapan jeung kalakuanana teh dina hati ulama akhirat mah ciri nu kaduana teh osok pangheulana ngajalankeun takwa. Pangheulana ngajalankeun takwa. Takwa sendiri hartina ngajalankeun perintah Allah jeung ngajauhan anu dilarang ku Gusti Allah. Dina hati ulama akhirat mah ciri nu kadua nyaeta osok pangheulana nu ngajalankeun perintah Allah oge pangheulana anu tiasa nyegahan kana nu dicegahna ku Gusti Allah. Ayeuna bait anu nembe diaos pisan 2 bait ciri nu katilu. Sakumaha tadi dina logat? Jeung bukti itu ulama akhirat teh eta anu ngenya-ngenya anu nyaan kana ilmu ngararesep kana ilmu dina naon ngararesep teh dina masalah taat ka Gusti Allah. Jeung bisa nyegah tina resep kana dunya tur ngaraksa kana ilmuna tur bukti itu ilmuna teh diraksa tina loba teuing ngomong seueur teuing nyarios kilan wakolan wal jadal. Makanya seueur pisan ayeuna jalma nu kitu. Anu antukna eta ilmu teh jadi alat keur manehanana bisa mujadalah. Bisa ngobrol. Urang warcana tamat
ngaji jamul jawame usul fikih 3 kali khotaman berebet unggal anu ngobrol kumanehna di debat we karep rek di debat reken teh da kami mah cek nu ngupikeun teu kaharti jangan pernah ngaji nage gitu kan jadina kitu batur ngobrol saeutik di debat kumanehna loba teuing ngobrol tah ulama akhirat mah teu kitu. Jadi intina ulama akhirat cirina nu katilu sok katungkul nyaan kana ngahasilkeun ilmu anu manfaat anu ngararesep kana taat ka Gusti Allah. Tara seueur nyarita, tara daek cempat-cempat ka batur. Komo debat kusir anu teu aya tungtungnana mah cek anjeunna mah diange aya paribahasa atau ada ungkapan diam itu emas, perak itu berbicara itu perak. Yang mending emas, mending cicing gitu. Api-api teu tiasa. Sarta tara ngadebatan bae batur. Nah, eta ciri anu katilu. Sakumaha dina 2 bait gemen bae. Adanya alitos gaduh ilmu, ulah petangtang petengteng dijadikeun gaya gitu kan. Kena hayang menang duit dina YouTube. Jadi YouTuber rek salah rek benar gitu. Jadi amuradul ka dituna. Ta aya hikayat saalit tina 2 bait ieu dari masalah rek jadi ulama atau lain ulama teh eta mah teu bisa diperjuangkeun sebenarnya nama. Geus aya dina garisna dikodokeun sareng dikodarkeun ku Gusti Allah. Ti sejak zaman ajali geus aya tutulisanana. Kan peda sok aya asbab syariat cenah cek urang Sunda syariat dina ilmu tasawuf mah beda antara syariat Sunda jeung syariat ilmu tasawuf ya asbab maksudna. Kapungkur teh aya hiji ulama anu naminana teh Syekh Syakik Al-Balkhi. Ulangi. Aya hiji guru besar, ulama besar nyaeta Syakik Balkhi. Kagungan murid anu terkenal namina teh Syekh Hatim Al-Asom. Syekh Hatim Al-Asom teh berguru ka hiji guru eta ulama anu jumhur namina Syakik Al-Balkhi. Dina hiji waktu Syekh Syakik Al-Balkhi teh naros ka Syekh Hatim. Pancen urang merenjang ari ujang ngaos di mama geus sabaraha taun. Ibarat urang ayeuna di dieu paling urang mah kan 3 tahunnya. Diwalar ku Syekh Hatim teh ya nyarioskeun ulama akhirat ya nya cek asbab oge cek secara dohir ge dan nu diuruskeunana lain dunya. Abdi teh mah mau pamit telepat cek saha tadi Syekh Hatim. Abdi teh ngaos teh tos 33 tahun. Ayeuna dugi ka dinya ai sanggup. Anu ngarang kitab Jami'ul Muqni bae hampir unggal poe puasa tauhid khos. Kan beda aya hiji pendapat daripada ngaji kalah puralat pulit beuteung balas puasa mending doa harusnya subuhna. Gitu kan? Aya deui cek nu beunghar mah daripada maneh kalaparan jajan erepkeun duit di pasantren daripada kalaparan gitu kan. Aya nu kitu. Kan lamun geus erep wayahna ulah maok, ulah neangan teu paruguh puasa. Gitu. Eta mah cek somprana, tapi ulama-ulama besar baheula mah teu kitu. Saom gitu. Di mana-mana keur saom teh sok
babari asup ilmu teh cenah. Hatim al-Asom ditaros ku Syekh Sakik sabara tahun salira ngaos di mama 33 tahun. Coba ka dieu jang terangkeun anu nyangsang dina memori ujang sabaraha rupi tah tina 33 tahun teh menang naon gitu. Ari di walerna teh sok kitu lilana cenah abdi teh nyangking karena 8 masalah. Makanya cenah sakitu lilana karena ada 8 masalah jam bekal hirup. Mohon mama coba terangkeun kahiji cenah. Ieu teh anu diserat ku Syekh atau Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali teh nampi cerita ti Hatim bin Asom. Hatim Al-Asom. Ditulis ku Syekh atau ku Imam Ghazali. Ari Imam Ghazali teh nyata ahli filsafat. Ahli filsafat Islam, tauhid, tasawuf. Al-Asom rangkeun guru abdi baheula naros. Tak dijelaskeun dina kitab Ihya Ulumuddin. Bade dugi ka dinya ngaosna. Sim kuring ge poro deui lah. Sigana lamun rangkeun saujratna tina Ihya Ulumuddin moal dugi ieu ge pedah potongan-potongan cerita. Nah, sok bejakeun ka mama, kasep naon kahijina eta nu 8 tina 8 masalah teh. Kieu mah cenah. Abdi teh sok ngemut gitu di pasantren seueur jalmi ningali. Terus ka lingkungan abdi ningali filsafat kan. Eta jelema teh berpasang-pasangan cenah baroga kabogo gitu. Ngan eta kabogona teh sok bisa atawa ngan saukur bisa nepi ka pasarean, nepi ka pakuburan geus kitu mah papisah. Lalaki jeung awewe kabogona lalaki kabogona awewe, tapi geus datang ka pakuburan mah pisah mah. Kitu. Ya budak rek ngobrolna ditarosotenan lila masantrena tapi sarena teh sarena masantrena teh kadang si ganu kumaha gitu kan aya budak nu kitu lila masantren tapi bisa henteu tah ngajina tapi kan jawaban baheula mah ku asbabna takdim kanu jadi guru ge insyaallah turun tah ilmu tapi abdi mah teu kitu mah kabogoh abdi mah amal soleh sabab amal soleh anu bakal maturan ke di alam kubur ungut gitu si mama teh nya terus jang kadua aku padanan ge dicatet gitu seur pisan cenah jalma anu model teu kuat nahan hawa nafsu. Jadi intina nu kadua teh hirup teh kudu bisa merangan hawa nafsu. Kudu tetep taat ka Gusti Allah. Ieu cirina ulama akhirat jeung murid anu ahli akhirat. Keur bercengkrama tanya jawab terus jang katiluna naon di mana-mana urang kagungan hal anu berharga kartos teh atuh kieu ditingali ku anjeunna teh tiap hari atau merenung eta jelema teh kana barang anu berharga teh sok siga nyaah kakara ti beubeut atau ragrag ogenan gitu
geus meni siga hanyakal terus we ditatap diusap tah sok padahal cenah eta di mana-mana urang kagungan hal anu berharga teh kudu dipake kanggo kepentingan agama Allah. Sanggam tak gitu. Gaduh tangkal ka ibadah. Angke jang nyakolakeun budak. Aya nu rek aya kepentingan jang masjid tuar. Artos seueur sumbangkeun ka masjid. Wean le katiluna di mana-mana gaduh barang anu berharga daripada kalamu badir teu dimanfaatkeun diangge kana jalan anu bener pikeun kepentingan agama Gusti Allah. Teu kitu minimal atuh di mana-mana aya nu butuheun masihkeun teh kudu anu panggorengna bangsaena sanggup teu? Ya sarung ya bisi teu percaya das kuring mah teu gaduh jalma teu gaduh. Sahanapeun jadi ajengan. Keur dipapake sim kuring kabita ku sarung eta. Padahal baru nyaangeun atena nama. Tapi sabab manehna ngajina geus asak. Saya sarungna ang. Kang Mang Dadan we kayak tuhun mangga pada disalin heula. Dibikeun. Sanggup teh kitu urang. Aya teh anu kitu. Are ngabangun masjid. Naon kok ari awewe mah lamun digelang teh ka dieu reuncem kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim purudul gitu. Pakaian anu keur dipake batur hayangan langsung dibuka. Teu sanggup sing kuring mah nya keneh. Tah eta nu katilu. Kaopat. Tah geuning kaopat. Kudu ngamalkeun kana takwa. Kudu ngamalkeun kana takwa. Kalima ninggalkeun kana hasud. Ninggalkeun kana hasud jeung kudu ngajauhan ka jalma-jalma nu sok silih gorengkeun ka batur. Ninggalkeun kana hasud jeung kudu ngajauhan ka jalma-jalma nu sok silih gorengkeun. Terus jang cenah cek guruna teh kagenep kudu ngamusuhan ka setan wungkul. Kajalmi mah ulah silih musuhan. Musuh urang mah nyaeta setan kumaha kok Qur'anna. Setan itu adalah musuh yang nyata. Sok sanajan teu kaciri bungkuleukanana. Katujuh kudu ngaraksa cukup kana rizki anu aya. Kunaon Hatim Al-Asam bisa biasanya harus kitu? Anjeunna teh kan penelitian. Dina kahirupan sapopoe loba pisan jelema anu bebeakan neangan harta padahal rezeki mah geus diatur ku Gusti Allah. Urang teh kudu ngarasa cukup bae ku anu aya da geus puguh kulak canggemna gitu kolot baheula. Anu istilahna naon dina pelajaran akidah gitu. Qanaah. Kasabaraha eta? Katu terakhir kadalapan kudu tawakal ka Gusti Allah. Dina fan tauhid tasawuf disebatkeun bade tawakal heula mangga engke teras usaha atawa tas usaha baru tawakal. Aya oge anu tawakal salawasna anu disebut kaum mutajar ridin kosong tina usaha. Daripada urang aral demi keluarga kudu usaha we engkengan di mana-mana. Teu hasil da geus ditangtukeun Gusti Allah, urang kudu tawakal. Itu langsung eta Hatim Al-Asam teh Oncek urang mah meureunnan
diusapan ku mama 33 tahun bener eta nu 8 eta teh ternyata dicaritakeun dina kitab Jabur, Toret jeung Injil bahwa kahirupan di dunia teh moal leupas tina 8 rupa eta. Gitu. Ya menurut Imam Al-Ghazali. Sok sing sangemnya sok sanajan urang teu bisa ngusahakeun hayang jadi alim ulama tapi saha uninga urang ditakdirkeun jadi ulamana ulama akhirat. Tah eta ciri-cirina. Tos ayeuna kantun nadoman Sundana. Wa yakunu mu'taniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin nahin anid dunya itala mutawaqqiyan ilman yakunu muksiran gilau wa qala wal jadala musawila. Hartosna sareng bukti merhatikeun kana ilmu sareng bukti merhatikeun kana ilmu nu ngaresepkeun kana taat anu tangtu nu ngaresepkeun kana taat anu tangtu oge nyegah tina dirina anu hina oge nyegah tina dirina anu hina bari berusaha ilmuna dijaga bari berusaha ilmuna dijaga. Baris terakhir sareng nyaerkeun kana asal sumberna ilmu keur mujadalah ya. Sareng nyaerkeun kana asal sumberna waktu ngadebat jadi mapaesanana. Kan lamun urang keur berdebat, keur diskusi, lamun teu disusul dugi kana sumberna, moal katingali indah meureun ngacapruk gitu. Waktu ngadebat jadi mapaesanana. Sakali sawihan mangga tina Arabna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu mutaniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin nahin anid dunya ijtala mutawaqqiyan ilman yakunu muksiran kila wa qala wal jadala musawila sareng bukti meratikeun kana ilmu nu ngaresepkeun kana taat nu tangtu oge nyegatina dirina anu hina bari berusaha ilmuna dijaga sareng nyaerkeun kana asal sumberna waktu ngadebat jadi mafaesanana. Sakali deui sareng nyaerkeun kana asal sumberna
waktu ngadebat jadi mapaesanana. Wallahu alam bimuradi, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.